sareng channel urang Sarerea nyaeta channel urang Sunda. Ayeuna urang aya di sekop tepatna di Jalan Sumatera anu deket pom bensin. Disebut sekop tempat es krim. Soalnya hari weekend aslinya di dia segala es krim ayam harganya murah dia cuma tinggal di tukang itu kan. Kopnya berapa? 6.000. Jadi 2 sekup. Dua sekup aja. Kabeh 2 sekup. Vanilla coklatnya pakai. Iya. Lalu Cing selalu terkenal es krim di dia pasti ayah es krim segala ayah. Tempatnya cukup lumayan menarik lah. Di luhurna aya sekop oge. Diandap aya sekop nya ayeuna urang tinggal wae ka ditu. Nah, ieu es krimna geus jadi. Es krim rasa coklat jeung vanila. San wae yang es krimna ieu asalna tah. Asaan